Upacara adat pelepasan kelas 6 DT Angin Tulung tahun 2000 ajaran tahun ampun paralun ka Gusti nu Maha Suci nyiptakeun bumi jeung langit jeung sadaya besi disembah dina asma ya Allah Pangeran abdi menawi tatang sama rumaos uwa leledak sakedap antosan geula uwa mundur kasalira sejarah ngembarkeun bewan sampurna balarea pun sampun uwa ampun atra ngalut ngalapring jeung geradamekeun ramian gerak payung gerak payung gerak
pokoknya manu keprok didoakan ku agi sing azuka jawar sing didoakan anu keprok sing loba rizki didoakan sing disalamatkeun dunya rahu akhirat anu keprok didoakan sing dibagjakeun dunya rahu akhirat sing dibekalan dunya rahu akhiratna anu can keprok syarua ku aki mual dipilih kasihkeun didoakan kabeh nu teu keprok kelek masing nekok kabeh aki ngilupingan nu daya papadana siapa itu incu aki si ujang jeung si nyai alhamdulillah kuridona Allah subhanahu wa ta'ala tadi isu geus diistrenan nahirkeun janji pasini nyageurkeun tata libatina ngalakungan akad nikah aki teu bisa nyagelis kasep anaki aki teu bisa mere duit sabab duit mati mana atuh aki ngan syukur bisa mere doa keun aki teh teu sorangan ka dieu teh kamu kemana saja aki eta mau ngadengin lagu eta nih sedih kita yakin jadi kemana wae memang itu mengira tukang kenal dia main nasi pakut Ben, hari mana ke mana wemben kaki mata garing ini meni sorangan di terminal Ciakar ini teh pada nanya bisa kanu gelo tapi nanti tipikeun bae da gelo geus tibaheula hari mana sok ka mana karep sok-sok doa geula itu incuran eta tingali eta dangdanan menirang eta dangdan di mana batur mah di salon sanya salon di non pona salon pang alus di Sunda nah di mana eta dari di salon uji bukan terus sok ngahina kikieu oge dagamelan Allah subhanahu wa ta'ala eta ulah aki hayangkan ini keur ngorana kita jauh seperti ngomong gak apa-apa sayang apa-apa sayang nah si rumah tangga hijau 45 sikit kita jauh kulutuk ada ngomong yuk kasih apa tenang tapi turutan lagi maneh makhluk itu banyak ini dari Allah Allah cacing lagi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sorry. Masalah duit mah kita mah di belakang lah. Pokoknya mah ini berbahagia dan sejahtera dan harga mah pada sama-sama ini. Mudah-mudahan sekali di akhir dan doakan mudah-mudahan sing jadi keluarga yang sakinah
aku Ar-Rahman. Bos, ayah bos, ini penyanyinya. Yuk kita kaget yuk.